Assalamualaikum lur. Waduh, iya nggak poe Sabtu deh lur ya. Biasanya hashtag nantinya Sabtu ngablu gitu. Ngablu teh bahasa Sunda atau bahasa Indonesia udah ngider reanya ulin tah. Kulantaran aya nama hese ulin teh. Aya nama kondisina geus lumayan rada makin hese makin ditanya. Misalnya mun ka jalan raya misalkan kadang-kadang sekolah pemeriksaan gitu. Mana teh dek mana, dek naon tujuanna naon gitu. Karena lamun terpenting teuing mah biasana sok di nya lah sok diulahkeun gitu masih tah balik deui we tah ureunan ayeuna mah kulantaran ngabluna teu bisa secara fisik ngabluna urang di ieu we di dunia maya we namanya tah ieu teh tadi sim kuring neangan ieu nya neangan nya searching lah di internet gitu tah salah sahijina teh anu trending di nya nu loba diomongkeun gitu di dunia maya teh nyaeta masalah hiji artis OPJ teh Ajis Gagap tah itu teh rada lumayan ieu nya karena kunaon tah Ajis Gagap teh memutuskan untuk naonnya keluar tina OPJ da geus lila nya OPJ teh ti zaman si Sule keneh ureunan geus sabaraha tahun aya ureunan 11 tahun aya ureunannya asli lapisan tapi Ajis Gagap teh memutuskan untuk keluar cenah tah. Jadi nya teuing keluar ti OPJ hungkul teuing memang ti dunia keartisan gitunya. Tah ureunan saya nonton dina channel YouTube-na Deddy Corbuzier nya kan dinya teh aya ngobrol-ngobrol gitunya da saya ge penasaran kunaon sih betul keluar gitu. Da kan ajak orang pribadi emangnya segala di pribadi mah Ajis Gagap mah gaweana teh pangeunahna gitu dina misalkan dina OPJ oge lamun misalkan nonton sok orang-orang nonton OPJ Ajis Gagap mah keluar nanti sok terakhir wae jeung nya memang kumaha nya paling plot nanti memang paling aneh gitu kadang pakai pakaian anu teu biasa terus penampilanna tina geus bogo ai cara ngomong namanya memang kan gagap gitu tah. Ureunan lamun ngomong teu loba teuing kita numpang loba nama Denny Cagur eta numpang loba ngomong mah di awan nepi ka beres eta mah ieu gitu nya ai Ajis Gagap mah kitu we hungkul tapi dibayar sarua ureunan tah. Nya ureunan katinge ke urang mah ngeunah pisan gaweana teh nya gaweana gampang teh hese teuing terus gajina gede gitu tapi kulantaran orang teh penasarannya kunaon gitu nya buat keluar ureunan lumayan sih hampir 2 jaman lah durasinya teh saja 44 menit asa namanya di wawancara dari Corbuzier teh tah ureunan intina mah cenah ngan hiji neangan katenangan cenah nya atau katenangan teh naonnya mun urang ngadenge mana atau tenang da cek urang-urang mah nya cek urang gitu nu ngaranna tenang teh loba duit teh nya cek urang mun duit loba tenang hirup teh nah hari manehanana gitu neangan duit gampang teh malah keluar tidinya karena neangan katenangan cenah kumaha maksudna kan teu ieu tah ureunan saya teh nonton deui urangnya dina YouTube-na teh intina mah ureunan da katenangan teh geuningan lain saukur ayan dina duit gitu. Memang duit salah sahiji faktor tapi lain eta faktor utamana teh lain gitu katenangan mah. Jadi cek Ajis Gagap mah katenangan hirup teh nya urang ngalakukan sesuatu yang memang urang resep ngalakukeunana gitu lain saukur ukuranana dunia gitu tah kan Ajis Gagap teh cenah ngomongna rek fokus di pasantren kan kaduh pasantren anjeun atunya pasantren terus ternak teh urangnya da saya pernah ningali di channelnya nya YouTube nya urang ternak sapi ternak domba ayam kana mah sasatuan lah gitu tah urang cenah rek fokus di dinya nya pasantren ge cenah mah keur ngabangun deui gitu tah nya ureunan nya ada pilihan hirupnya aja lemah mah hirup pilihan gitu kemana tawurenan Ajis Gagap mah ngas-ngasaan tina susah senang terus
ternyata cenah berenang bedana gitu. Jadi ketenangan teh ternyata itu bisa diteangan ku duit gitu, walaupun memang eta salah satu faktor orang bisa hirup teh yang kudu, tapi lain faktor utama ta berenang. Ayo orang mana hesenya ada orang mah berenang can ngalaman can ngalaman beunghal loba duit teh, jadi can ngarti gitu kan nama nya berenang bisa jadi naonnya, bisa jadi bahan iya yang orang sadayana nyelurnya bahwa memang dengan duitnya lain faktor utama gitu yang ngeraih kebahagiaan gitu kan. Loba jelema nu beunghal loba duit milih teh milih nu biasa-biasa we kulantaran yang ketenangan teh urang gitu tah. Nang urang urang bahas deui urang nu ngaranna ketenangan teh nu kumaha kayak urang eta mah biasa non materinya di poe Jumaah berkah teh urangnya aya mah urangna Sabtu urang hashtagna Sabtu ngablu tah kitu urangnya atuh nuhun nyalurnya ke urang bahas deui lah lanjutanana eta urang eta dina naon atuh nempelan nu ngaranna kebahagiaan hirup teh kitu urangnya. Kitu lur, atuh nuhun tos nonton videona nya kade umat ieu didukung channelna. Kitu lur, mudah-mudahan salah rehat sadayana nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.